Doraka kasalaki mah boro-boro di akhirat, di dunia keneh oge tos dikontanan. Matak dina nyarios tong dugi ka ngaluhuran salaki, komo wani nyentak. Ulahnya pirakeun dugi ka ngarendahkeun kana pagawean atawa penghasilan salaki. Gede leutikna lain tolak ukur jang kahirupan mewah, lain teu hayangeun salaki teh. Da sakitu mampuhna syukuri anu diikhtiaran ku salaki. Lain sabaraha jumlahna, tapi sakumaha barokahna nu dihasilkeun pikeun anak pamajikanana. Sanajan pagawean salaki urang teu matak beunghar, tapi Allah mah teu weleh nyukupan. Buktina raga dibere sehat, beuteung anak pamajikan kaeusian, awakna kabaju